Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di Sunda ngaprak. Iya. Kali ini lagi di kampung halamannya si Abah, Ngomong Pek. Bersama Abah, bersama rekan-rekan, sama rekan-rekan, bersama kalian. Nah, melewati jembatan dulu, Lur. Wih. jembatan Cikaso, Jembatan non? Walungan Cikaso. Walungan Cikaso. Dan ini goyang, Lur. Asli nggak bohong. Nah. Wah, gunung batu nah. Asli ini goyang loh. Goyang. Ya, tinggalan, Lur. Sampai tuh. Hah? Rest area kena pentangkal buah. Akhirnya kenanya. Jangan capek. Hah? Oh, ini tuh. Ah, mau tuh. Mau ente? Oh, tinggalin. Atau lain bawa tadi. Oh, tak kesang. Aduh. Ayo nama, udah dua helanya. Nah, Lur. Jadi itu kampung halaman Syabah. Dan atasnya itu, nah itu gunung batu tuh. Coba kita zoom. Gunung Buligir. Nah, buat Buligir. Oh, Lenang. Di lubungnya ya Batu Kenang. Nah, Gunung Buligir. Dan di atasnya itu ada Batu Kendang. Kenapa disebut Batu Kendang? Karena berbentuk kendang dan berbunyi apa? Berbunyi seperti kendang. Nah, lokasinya di situ. Batu Kacapi ada. Batu Saheng. Nah. Oh, sepertinya
cuk celak. Ngadapang. Oh, sejarah Batu Ngadapang. Kumaha bah? Sejarah nak. Aya ulah gede. Oh, sejarah. Bisa keluar. Sejarah ular gede Bisa keluar. yang udah nggak bisa keluar. Tapi bagian dahaknya dibagi ku anakna. Oh, jadi dikasih makan sama anak-anaknya. Dan lokasinya tuh di sini. Nah, bebatuan ini nih. Udah ada piceun. Marlak cangkeng, mawa itek. Ah, capek. Aduh. Korot. Nangka. Aman daerahna. Matak cawu tuh kalau kasak. Udah di kasak. Oh, karoneng. Ah. Jadi tiap saung oge saung kebon dicadiakeun cai. Bisa anu kacapean, bisa anu moko. Jadi sadiakeun tiap saung cai. Jadi disediakan buat siapa saja yang mau beristirahat ya. Bebas. Bebas. Karena warga sini saling menjaga satu sama lainnya, Bah. Masih kene gotong royong. Masih gotong royong. Nah. Aduh, jauh. Minum heula tuh, capek gitu. Aduh. Hah? Heeh, cai heula. Minum. Hah. Aman jauh, aman jauh. Aman jauh. Meskipun jauh dari pemukiman, Tapi aman. Oh, jangan aing mah asal dari kebon, dah, kesahau ge. Tinggal itu hitam rukun budak aing masak ke kabeh, dari kita ka bawah basa tahun. wah, Bener. Budak kurang masih di bawah. Jauh. Nepi ka kieu bakat ku eueun nyala. Tuh ka buah mah terhasil loba tuh. Aya. Iya, iya, sah. Woi. Anis. Doa kasak kieu euy. Tuh, ngan guguk. Buah biasa. Jauh. amis. Jauh sampai masak. Wah, Sampai masak aman. gede lur. Oh, Tuh aman sampai asak. yang udah kuning. Tuh, kucodot eta mah. Geus kucodot. Ini kapilaan kucodot. Sebat euy jauh bener. Geus jang sasikat S1 ku ieu lah. Oh, batuin. Ah. Ya Allah. Aman euy. Sampai kieu aman. Paling ge ku binatang. Kapilaan kucodot. Codot. Cocodot. Ngeunah urang cocodot ngeunah? Ngeunah. Si sok. Ulah. Geus jang situ we go batu. Nah, karena Mawana aing. pisang ini cuman berbuah satu kali. Aing ti dieu mawana. Jadi setelah ada hasilnya, pohonnya langsung ditumbangkan. Wah, panjang ini mah euy. Sau galek.
cau galek. Tadi pisang nangka, iya pisang galek. Oh. Iya pisang galek. Pisang galek, Wah, pisang galek. Panen cau. ai melakna iraha. Hah? Melakna iraha. Wah, tuh pas ai ka dieu. Ai ka dieu. Melakeun teu panen heueuh. Oh, ka imahnya. Heeh. Oh, ka imah. Kasepna kumaha kasepna? Bah. Woi, pisang Oh, panen cau euy. sang galek. Cau galek. Badak nur. Cau galek. Panen. Panen melakeun teu. Sabaraha bulan tanyakeun. Sabaraha bulan? Jajang sekarang. Sabaraha bulan? Mang sabaraha bulan mang paling mang? Cau galek. 8. Oh, Timelak. timlak dah 8 bulan. Itu tuh nu diharap tuh geus 1 tahun leuwih henteu ka dieu. Melakeun teu. Panen heueuh. Ini video disikatan itu meh hampang. Naon? Bawana. Dah hese bakal mudul eta masak. Ya heueuh nya. Iya cau kapas. Nah, cau kapas. Cau kapas. Jadi melak teh sebagai jenis. Abah tinggal panen. Abah tinggal panen. Gimana? Nu melakna, abah tinggal panen. Jelema naon jelema kitu. Bisi aya nu minat, cau nangka, cau amon, cau galek, cau tanuk, cau kapas, cau bodas. Sok minat. Mun minat. Gratis. Gratis nama. Tapi geusna bayar. Dibawa balik bayar. Bawa balik bayar. Neangan naon atuh? Ai di dieu aya nu kitu teu? Hah? Aya wah? Hah? Dibongsaikan. Aya nu naon? Ngeriane. Nur cau kapas. Kapas. Jadi bentuk cau teh loba, aya cau lampeneng, aya cau kastroli, aya cau macem-macem. Macem-macem. Ah, mun urang mah teu macem-macem, cau mah cau. Teu ngaranna. Cau rewel, cau bawel, cau bacot. Ai sorangan mau wana. Tuh, cau rewel. Berarti 4 jenis nih, Jang. Udah, kita lur. 4 jenis. Pas hiji sawang. Naon eta? Tato. Wah, itu leungit hiji ka mana we? Wah. Cau rewel. Kadang-kadang sudah diminta, dari kemana? Ibu makanan naon? Ah, sudah diatup we. Transferkeun lewat WhatsApp. Aing bisa berating mah Jang ngisi kapan gitu. Gampang lah kieu mah. Berat kene mangku randa. Jeung mangku cau mah. Orang lemuk mah kuat-kuat tenagana. Dijamin. Dijamin teh makananana tanpa formalin, Tanpa pengawet. tanpa pengawet. Asli
ramuan kampung. Koneng enggak itu asal kabeh hobi. Amis mah amis. Pisang di kumah-kumah hobi ngeuna. Kumaha dijieun cau mah Di dia oge geus 10.000 harga cau ieu teh. Nya. Oh. Tah cau ieu 10.000 teh. Anu di Bandung 15 per kilo teh. Tah di Bandung mah cau kieu teh. Cau kieu ya. Di Bandung teh 1 kilo 15. sekilo. Namun di dia Genep Jadi lamun di dia mah 6.000. 6.000. sikatan Sakilo. ieu. Hah? Sikatan. Sok teh langkung. Nah, karena mobil udah Oh, karena karena di mobil. ngarah singset. Heeh, karena mobil. Di dia 6.000, di Bandung 15. 15. Nah, kalau di tempat Nangka di dia sabaraha? Murah cuma kan ukur 2,5. Ai di Bandung mah teh mah. Enak kan 5.000. Heeh. jadi kalau di tempatnya langsung murah. Oh, Jalan ke makam Jang. Kagirang hayu. Hah? Oh, kagirang hayu. Oh, kan konten di makam mah ukang asup heula ka makam. Bodoh. Ukang nuju balik ke dia nuju ke sejarah makam di dinya. Di pasir, aing akan pasir teh di kampung mah luhur. oh, di atas. Di atas, Heeh. ngan pasir mah di gunung aya makam. Eyang Jailani nya Jang. Eyang Jailani sejarah. Sejarah. Oh. Jadi kita pulangnya menuju jalur sana ya. Heeh. Oke, siap. Nah, ngaranna datar Eyang. Oh, namanya datar Ai Eyang. datar teh biasa Ampar, datar, datar. Ai Eyang teh mungkin Eyang Jailani. Iya, sesepuh ya. Sesepuh.